Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kusabab izina urang sadaya dipasien kesehatan dugi dinten ayeuna. Shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, jeung urang sadaya salaku umatna. Kemudian urang-urang sadaya ka asup jalma-jalmi anu soleh. Amin. Dina waktos ieu simkuring Naufal Ditya Pratama di kelas 11 MIPA hiji bade ngaduikeun hiji biantara anu judulna Hikmah Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala teh ngadawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Quran surah Al-Kautsar ayat hiji sampai ke ayat 3. Anu artina saestuna kami geus maparing nikmat anu kacida lobana ka anjeun. Sabab eta anjeun kudu salat jeung kurban ka pangeran anjeun. Saestuna nu ngewa ka anjeun bakal pegat kahadeana. Nah, eta surat teh nitah urang pikeun ngalaksanakeun kurban di hari raya Idul Adha. Idul Adha teh nyaeta salah sahiji hari raya umat Islam anu identik keur kurban atawa mencit sasatawan. Biasana sapi atau embe. Tapi dina ngalaksanakeun eta ibadah aya carita ti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ribuan tahun kapengker nyaeta Allah pernah nitah Nabi Ibrahim keur ngorbankeun putrana anu dipikat cinta nyaeta Nabi Ismail keur dipencit. Awal caritana di mana Nabi Ibrahim mimpi didatangan ke Allah dititah mencit Nabi Ismail alaihissalam. Tapi awalnya sih Nabi Ibrahim teh terido, tapi gara-gara raraga ngalaksanakeun parentahna Allah Subhanahu wa taala nyarido atuh Nabi Ibrahim teh tur ikhlas korbankeun putrana dipencit ku manehna. Allahu Akbar, kacida agungna Allah Subhanahu wa taala teh pas Ismail rek dipencit ku Nabi Ibrahim, posisi Ismail teh digantikeun ku gibas atau domba anu gede. Hadirin rahimakumullah. Pangorbanan Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail teh ngandung hikmah sareng mangrupikeun hiji perlambang keur sakabeh umat Islam kudu wani berkorban sagala-galana, berkorban harta, waktu, jiwa, raga, nepi ka berkorban nyawa. Kurban teh mangrupa ibadah sunnah anu tujuanna insyaallah eta sato teh bakal dikorbankeun nyaeta bisa ditumpakan ku urang sadaya keur engke di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Hikmah kurban nyaeta kurban teh mangrupa rasa syukur urang sadaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mere nikmat kahirupan ka urang sadaya. Kurban oge mangrupa bukti katakwaan urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala keur numbuhkeun rasa kapedulian urang sadaya sesama manusia, khususna ka kaum fakir, miskin jeung duafa. Hadirin rahimakumullah. Masih dina kaayaan Idul Adha, hayu urang tumbuhkeun rasa kapedulian urang jeung silih tulungan sesama umat manusia. Jeung urang sadaya doa atuh insyaallah urang sadaya tiasa ngalaksanakeun eta ibadah kurban. Amin ya robbal alamin. Mun sakitu biantar ti simkuring hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.